A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid bulan puasa panganten anyar. Tenang-tenang bae nyana ngalaksanakeun puasa sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe barang asup ka kamar pamajikanana keur sare teu make calanan nang karak cek nyana teh waduh nantang nih. Atupan langsung ayeuna neuleuh kos kitu mah bobogaan kan huda. Sedengkeun cak ulama di mana-mana zakar hudang akal leungit. Oh, kan? Asal zakar hudang zalal akal. Masya Allah. Idza qoma zakar zalal akal. Di mana nangtung bobogaan akal leungit. Pohonnya leng. Teringat di bumi alam. Karena ge panganten anyar gubrag wae langsung. Pamajikanna inget bae inget teh sarua bae lah diantepkeun sarwana. Kesimpulanna maki Zaid jima jeung pamajikanna di bulan Ramadan tanpa ngabatalan deui. Puasana batal didenda kudu mayar kafarat cing hade naon kafaratna di samping ke kodok kafaratna nyana kudu ngamerdekakeun abid anu mulus ulah aya cacat anu mun digawena ieu eueuh cacat kana pagawean eueuh di urang mah rokobah teh di mamanda ge kuari mah eueuh ganti atuh kudu kumaha saumu syahraini mutatabi'ain kudu dibayar kafaratna 2 bulan puasa berturut-turut cek nyana boro 2 bulan ieu cara genep wae geus naik komo mun 2 bulan lamun teu bisa puasa 2 bulan berturut-turut yut'amu sittina miskinan mereka daharan 60 miskin likullin minhum muddun min ghalibi kutil balad al-mujid fil fitrah saurang-saurangna samud jadi 60 miskin 60 mud beas anu bagus bahkan ditambahan deui mun aya ku samping 60 etalah dendaanana mantap sih hade bulan puasa lain panganten bae sanajan geus kolot ge hari kira-kira bakal teu tahan maulah sok kadeket-deketan pamajikan maning tipeting bae 2 kali 3 kali so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak Sayyidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nyen mau gagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar. Nyana mah lain minum jai Zam-Zam. Cekel pamajikanna tangkarakeun ces. Jadi jangan enggak buka adana ku eta tuh masalah. Masalah. Urang ge pas azan Allahu akbar nonggeng sia. Aduh.
Masya Allah jadi ngabukaan make eta masalah wallahu a'lam bishawab.